campoleh, perang peting ulah weleh, bisina kaburu paeh, sabab urang bakal mati, nyawa dipundut ku Gusti. Najan raja nyerkawati, teu bisa nyingkiran pati, karasana keur sakarat, nyerina kaliwat-liwat, kana ibadah diliwat, tarang ngalakukan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi Ayeuna Dini Lestari. Tah saha anu penasaran kana video anu tadi? Video anu tadi teh nyaeta pupujian. Pupujian teh aya di kelas 7 semester hiji. Tah sateu acan urang medar ngeunaan materi pupujian, urang pedar heula kade sareng tujuan pangajaranana. Ngarah urang apal naon anu kedah dicangking dina ieu pangajaran. Mangga yuk urang tinggal. Gitu ayeuna urang langsung wae yuk kana materina. Wangenan pupujian. Pupujian teh nyaeta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Asalna tina kecap syair atawa syiir. Pupujian teh sok disebut oge nadom. Sumubar sacara lisan ngaliwatan pasantren jeung madrasah. Tapi upami anu non muslim sawios teu nya diajar ngeunaan pupujian? Tah janten kieu nya kanggo non muslim sawios diajar ngeunaan pupujian. Kumargi henteu ngajeroan ilmu agama Islamna, tapi leuwih medar kana ilmu sastrana. Karya sastra teh nyaeta karya lisan atawa tulisan anu mibanda kaendahan boh eusina boh rakitanana. Kitunya ayeuna mah urang lajengkeun deui kana waktu jeung tempat ngahaleuangkeun pupujian. Waktu jeung tempat ngahaleuangkeun pupujian. Anu kahiji, nungguan waktu sholat di masjid. Anu kadua, nungguan waktu pengajian di pasantren. Anu katilu, nungguan waktu diajar di madrasah. Tah ayeuna lajeng kana fungsi pupujian. Fungsi pupujian teh aya duanya. Anu kahiji teh nyaeta aya fungsi sosial pupujian. Fungsi sosial pupujian teh nyaeta media pikeun nepikeun pepeling atawa nasehat, dakwah atawa syiar agama Islam. Teras anu kadua fungsi ekspresi pupujian nyaeta media pikeun ngebrehkeun atau mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan pangarangna. Ciri-ciri pupujian anu kahiji, dina sapadana diwangun ku 2, 4, 6, 8 atawa leuwih pada lisan. Anu kadua, saban pada lisan biasana diwangun ku 8 engang atawa suku kata. Anu katilu, purwakanti laras wekas a, teras aya a, b, atawa a, b, p. Tah ayeuna lajeng kana analisis ciri-ciri pupujian. Tah di dieu aya contoh pupujian. Aya 2 baitnya di dieu. Tah dina bait kahiji aya 4 pada lisan. 1, 2, 3, 4.
Tah ayeuna aya ngang. Ngang teh suku katanya. Kumaha sih ai cara ngitung ngang teh? Tah urang tinggalnya dina padalisan kahiji. Kieu nya cara ngitungna. Na, bi, u, rang, sa, da, ya, na. Tah eta teh hartina 8 engang nya. Tah teras aya Purwakanti Larasukas. Purwakanti Larasukas teh nyaeta sora vokal akhir kalimah dina saban padalisan sarua. Tah eta teh aya ditungtungnya. Tah anu dina bait kadua oge sami nya ngitungna sapertos kitu, sapertos bait anu atawa pada anu kahiji. Teras aya papasingan pupujian. Anu kahiji muji ka Gusti Allah. Anu kadua sholawat ka Kangjeng Nabi. Anu katilu doa jeung tobat ka Pangeran. Anu kaopat pepeling. Anu kalima ajaran agama. Tah ayeuna urang tinggal contoh-contohna nya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senen taun gajah. Mugi Allah ngahapunten kana dosa jisim abdi sareng dosa ibu Rama sareng eling-eling dulur kabeh ibadah ulah jampole berang penting ulah heuleh bisina kaburu bae. Bismillahirrahmanirrahim. Fardudu aya genep sadayana hiji niat kadua ngumbah raraina. Tah teras aya pangaweruh basa. Upama dititenan pupujian teh loba kecap anu asalna tina basa Arab. Asupna basa Arab kana basa Sunda mareng jeung asupna agama Islam ka Tatar Sunda. Kira-kira abad ke-15. Geura urang pedar hiji-hiji yuk. Aya anu kahiji nyaeta kecap ibadah, asalna tina kecap basa Arab nyaeta ibadatun. Anu kadua salat, asalna tina basa Arab nyaeta salatun. Anu katilu aya sakarat, asalna tina basa Arab nyaeta sakaratun. Terus aya ilmu, asalna tina basa Arab nyaeta ilmun. Tah geuning kitunya materi pupujian teh. Tah sabada hidup ngaregepkeun materi ngeunaan pupujian, tah di dia aya soalna, tah latihan soalna. Tah sabada dijawab ku hidup dikempelkeun ka guru bahasa Sunda sewang-sewangan. Nah sakitu anu tiasa kapihatur mugia kahartosnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.